Aya nu nyerap ngaji teh tujuanna saking ku nyerap-nyerapna montong diganggu eta teh nuju nyerap molor lain jika nu heueuh diri mah dibedak duplak 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 diung disetrika hoyo sendal dikumbah gamis disetrika kumbah diseseh gamis naoge nganggo minyak sengit lo gitu teh bapak-bapak teh ibu-ibu tengah ku tersangka nah bapak-bapak bapak-bapak maka dia besok tadi begitu asuh bagi asa tersenit minyak senit oh rokok ungu dan ibu-ibu serabang kuring lewat kalinya tinggi cinta bau pohon baru bertiga aja kan tadi minyak senit ayah nu datang ke pangosan ngarah nyerap gitu bakat ibu nyerap lah cicing Kaguri makanya tak terus tak kalau gitu teh kabablasan nyerap nah nyerap si nyerap dengan kaya botol kabablasan atuh sagelis-gelisnya ke hees punten kan bapak ya jangan mengaku tampan, tidak boleh mengaku cantik. Lalu terlulus ujian di perkara. Nah, hiji nih sing aja. Kapan sok urang teh selfie? Cara bakal ngaji ya mah. Ieu mah keur muka diri we ya. Keur muka kita. Sok awis kuring masuk ke heuh ningali bapak-bapak asa pangkasepna sok enek teh kitu. Ningali ibu-ibu asa panggelisna sok ke heuh. Kitu ih jeung cara nentil bisa. Dicek heula ya kumaha tes kecantikan hiji deuleu di manuran ke hees lamun keur sae masih kene julis berarti asli kecantikanna mata bapak-bapak punten pilih hayang terang pamajikan urang gelis sahanteun montong keur nyaring ningalina keur sae foto videokeun buat status real SN jangkauan luas Epic Pro tandai teman semua pamajikan dan sare lu ngarang-ngarang sare sok tinggali pamajikan juga urang jika nu heueuh mimiti sare disimbut jika nu disimbut antosan 15 menit kemudian lawi tama jika nu heueuh lagi bismika dan lihat rek naon rek bocan bobo cantik disimut jika nu geus 15 menit ka hareup mah lain bocan porik bobo jurig simut di mana sarega geus teu kieu geus mangkang we lamun aja terlulus diuji ke sare gagal cantikna jangan merasa cantik kartos teh tangke geus balik amalkeun kan saroge urang kan teu ngaji penting ayeuna ye bapak naon cun bapak kamari tadi ka mana teh ngiring ngaji teu kapan ieu apa dopat nyeri cangkeng ieu teh ai kitu kunaon mama bade bobot di payun nya bae biasa kali tanah babeja kapan ilahin tadi teh sebenarnya ilmu ti ustad ai kitu naon tong ngambek bapaknya naon tes kecantikan kumaha ge pami abi nu cukul lamun bade bedak di bedak di dandan heula bade nganggo baju bobo warna pink nu mana kapan jika boga we ayo kapan eta nu beuleuh sabeula owang dikaitkeun kana beuh eta pada bobo, sampai pangmotokeun. Aduh, dipoto, di-upload.
dijadikan real FYP we tungtungna. Gusti Allah doaku tah tingali ternyata diberikan tidur saja kurang kadang kawis sudah leungit kecantikan urang. Sok istighfar ayeuna. Astagfirullah, urang teu mikirnya